Assalamualaikum sahabat ngopi. Lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf mukasyafah ngaranna taro mala yarahun nazir, bakal dibere neuleuh naon nu ku batur teu kade, dibere neuleuh rahasia-rahasia Allah. Di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia. 7 lapis, salapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep. Disebut indra ke-6. Padahal ada 7. Geus maca Quran teh aya 7 lapis rahasia. Namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah. Di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta teu karasa. Geus tah di lapisan katilu urang teh geus pindah alam, maca Quran biasa bae tapi teu karasa kok bisa 7 juz 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam. Nu macana ge kaget aya rahasia eta. Di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong makna-mana Al-Qur'an seakan-akan ngomong, seakan-akan ieu ka anu ieu ka anu ieu ka anu ieu ka anu ieu ka anu, baca kula sekian engke bakal anu, baca kula sekian engke bakal rahasiana teh eta. Bu masyaallah karim. Taro malayarahun nazir. Eta keur carita neuleuh ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge, ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge, ngambe sakumaha nu teu kaambeueun kudu sok ngararambe. Ya Allah, ieulah qulubul asyikin. Urang ngadenge make celi ketika urang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah, naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang. Urang ngadenge naon we Allah nyaho, teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uninga. Nu mantak Allah nyahoeun lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid yahulu bainal mar'i wa qalbi. Deuk kumaha? Berarti ieu denge urang denge Allah. Ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah, jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge. Berarti kan fana denge urang. Ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah. Mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah. Sakumaha Allah maha uninga, urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang. Wallahu yu'ti. Allah anu maha memberi. Wa ana qasim cek Kangjeng Nabi, kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere bere tah sekian persen wa ana qasim, bere tah sekian persen wa ana qasim. Ya Karim, urang lamun geus caritakeun kos kitu hayang amat cek urang teh kos kitu pek bae. Hayang mah berarti normal kan. Berarti ieu ruh urang teh kembali ke keaslian urang. Hayang amat jeung resep amat. Mangga. Ulah aya kasusah kasisi. Lempeng. Allah. Hiji be tujuan teh Allah. Geus ke diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allahna. Diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh teu. Diajak urang raramean moal beusi kaganggu aing ka Allah beusi salah. Iya tuh ige masalah iya teu beusi bermasalah ka aing mah. Diajak kawin deui geulis teu. Tolol aya geulis teu. Mandek geus di dinya. Henteu ieu henteu sadeu ka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid berthariqah. Cara-cara tapakeun mata
Gusti abdi dek tapa diri abdi teh lantaran deka Gusti tapa tina nu ngahalangan ka Gusti. Mata abdi dek ditapakeun ceuli abdi dek ditapakeun irung abdi dek ditapakeun sungut abdi dek ditapakeun leungeun abdi dek ditapakeun suku abdi dek ditapakeun tina lungkah lengkah besi kaganggu ka Gusti seja atuh ku urang ai teh diseja mah moal bisa diseja gara-gara baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubul asyikin laha uyun. Hate jelema nu rindu ka Allah eta ternyata aya mataan. Mata hati, mata telinga, telinga hati, mata hidung, hidung hati, mata sungut, sungut hati, mata perasaan hati. 5 mata di hati. Lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf mukasyafah ngaranna taro mala yarahun nazir bakal dibere neuleuh naon nu ku batur teu kadeui dibere neuleuh rahasia-rahasia Allah di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia. 7 lapis, salapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep disebut indra ke-6 padahal 7. Geus maca Quran teh ayat 7 lapis rahasia di luar ganjaran 1 huruf 10 engke bakal aya rahasia-rahasia ngalapis tadi na Al-Quran. Namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta teu karasa geus tah di lapisan katilu urang teh geus pindah alam maca Quran biasa bae tapi teu karasa kok bisa 7 juz 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam nu macana ge kaget aya rahasia eta di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong makna mana Al-Quran seakan-akan ngomong seakan-akan ieu ka anu 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 baca kula sekian engke bakal anu baca kula sekian engke bakal rahasiana teh eta bu masya Allah karim taro malayarahun nazir eta keur carita neuleuh ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge ngambe sakumaha nu teu kaambeueun kudu sok ngararambe ya Allah ieulah qulubul asyikin urang ngadenge make celi ketika urang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang ngadenge naon we Allah nyaho teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uninya nu mantak Allah nyahoeun lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid yahulu bainal mar'i wa qalbi deuk kumaha berarti ieu denge urang denge Allah ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge berarti kan fana denge urang ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah sakumaha Allah maha uninya urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang wallahu yu'ti Allah anu maha memberi wa ana qasim cek Kangjeng Nabi kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere bere tah sekian persen wa ana qasim bere tah sekian persen wa ana qasim ya Karim urang lamun geus caritakeun kos kitu
hayang amat cek urang teu kos kitu pek bae. Hayang mah berarti normal kan. Berarti ieu ruh urang teh kembali ke keaslian urang. Hayang amat jeung resep amat. Mangga. Anu mantak teu bisa kitu kumaha? Kabang baluhan ku karesep. Di bang baluhan urang teh ku karesep jeung kahayang. Nafsu ngaranna. Kangjeng bisa hiber teh abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah. Cek Gusti Allah Muhammad hayang dunya tuh gunung bakal jadi emas, hayang dunya sok bakal dikirim segala rupa bakal jadi harta benda, sok dek dikumahakeun ge kumaha anjeun. Henteu Gusti sapira di dunia mualila abdi saeutik ge teu terbersit hayang jeung resep kana dunia abdi resep teh ma indak hayang nu di Gusti bae jaga di akhirat. Tah lamun urang geus kos kitu kita milih Haji Pendi ieu hayang mobil apa hayang ma indallah. Mobil heula cek Haji Pendi engke ma indallah lain jalakan bodoh. Sapira mobil atuh capek, kudu dikumbah, kudu dibensinan, kudu diolian. Atuh banding mah indallah. Ye. Nah eta lamun urang hayang mah indallah. Ditawaran mobil, ieu mah mobil BMW, teu Gusti. Lexus, teu Gusti. RR, naon emang RR? Rolls Royce. Teu Gusti abdi mah kapal udara. Teu Gusti, teu bisa nyetirna. Hese abdi bagas abdi manu aya di Gusti bae. Bener dia bener Gusti teh aya abdi mah. Coba dikiriman aya nu mere ieu mah Jependi ieu teh aya geus janji ka Gusti Allah embung abdi mah kos kitu eta mobil naon eta Avanza Avanza teh hayang aya deui menang seminggu kijang eta kijang ajar kan baru duit hayang teu henteu geus janji ka Gusti bere Fortuner. Aduh, maji hayang. Ya tuh ai milik teh mah tenden tadi geus mulai tah. Geus mulai geus robah. Nah, encan Lexus karek Fortuner. Eta geus kabang baluhan moal bisa, tapi lamun datang ka pasar teu Kijang, teu, Fortuner, teu, Lexus, teu, Bobe, teu. Mulai orang Karawang anu buleud. Anu didoakeun waduh Gusti asal aya liangan bae. Ngeus acak-acakan. Acak-acakan. Henteu ya Bagas. Pokoknya mah jahe henteu parawan henteu sagala rupa geus henteu hiji bae Allah sakumaha nabi anjeun berangkat dihiberkeun ku aing cek Gusti Allah atuh maneh ge ku aing deuk dihiberkeun geus eueuh kaberat hiber hayang ka mana abdi mah hayang ka Banten bae deuk hiber apa Banten dideukeun nyanggakeun kumaha Gusti set Banten dideukeutkeun ngalengkah plek ke saya. Masya Allah. Di Banten teh abdi mah hayang ka Cirebon mah cek Gusti Allah kun fayakun. Set Cirebon dideukeut lengkah. Di Cirebon hayang ka mana maneh? Bejana Bali rame. Hai sialah naonan jeung hayang ka Bali sagala. Wah, teu beres. Onte abdi mah ka Bali gerek dakwah. Bule-bule supaya maca syahadat. Wah, bohong sia. Tah, iyalah. Atuh babahari dibesut dibere ilmu poy. Nah, ini kumaha coba? Ayo, babahari. Ya Allah, ngomong mah babahari. Coba ge ieu nafsu urang kahayang urang ulah ditotalkeun disederhanakeun disederhanakeun bae mulai ngeunaheun ge disederhanakeun ulah ditotalkeun
encan wani total mah sederhana bege geus bakal nikmat ibadah. Nah, kuari orang fokuskeun. Sakumaha orang fokus dek ka Mekah. Made dek ka mana? Ka Mekah. Unggal jelema ngomong dek ka Mekah, dek ka Mekah, dek ka Mekah. Daftarna geus tinggal berangkat doang. Tanda persiapanana geus aya tas tinggal ngajingjing doang. Berarti bener dek ka Mekahna. Kuari mantak naon dek ka Allah. Fokuskeun sakumaha urang dek ka Mekah. Ulah aya kasusah-kasih lempeng. Allah hiji tujuan teh Allah. Yes, kayak diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allahna. Diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh henteu. Diajak urang raramean moal beusi kaganggu aing ka Allah beusi salah. Gieu teu ige masalah ieu henteu beusi bermasalah ka aing mah. Diajak kawin deui geulis henteu. Tolol aya geulis henteu. Mandek geus di dinya. Henteu sadeka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid berthariqah. Cara-cara tapakeun mata Gusti abdi deuk tapa diri abdi teh lantaran deka Gusti tapatina nu ngahalangan ka Gusti. Mata abdi deuk ditapakeun ceuli abdi deuk ditapakeun irung abdi deuk ditapakeun sungut abdi deuk ditapakeun leungeun abdi deuk ditapakeun suku abdi deuk ditapakeun tina lungkah lengkah besi kaganggu ka Gusti. Sejatuh ku urang aya teh disejamu moal bisa disejag ge. Baik sagala rupa nu bakal jadi awaik ganjelan-ganjelan jeung gangguan-gangguan kurang dijauhkeun nu geus jelas opat gangguan Imam Ghazali ngajelaskeun hiji makhluk dua dunia nomor katilu nafsu nomor kaopat setan. Nah dibenturan ku zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mulai ucutan tak 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 deuleu abdi deuleu Gusti da geuning abdi teh paeh nu sabenerna mah lamun teu dibere hirup ku Gusti atuh hirup abdi teh hirup Gusti. Abdi teh paeh moal bisa denge lamun teu dihirupan ku Gusti mah ieu abdi bisa hirup bisa denge teh lantaran aya hirup Gusti. Gusti teh maha hirup denge abdi denge Gusti. Abdi mah paeh aslina mah lamun teu bere hirup ku Gusti ieu irung abdi bisa ngambe sagala aroma-aroma lantaran aya hirup Gusti deuleu abdi denge abdi ambe Gusti sebab hirupna ge nu Gusti. Paehan awak urang heula sakumaha aslina lamun can dipaehan moal bisa mutu qobla anta mutu. Paehkeun lagi raja aslina mah urang paeh sakumaha urang bakal paeh ketika roh urang diangkat maka memeh roh urang dikaluarkeun paehkeun heula sana kata kerenna panakeun heula ulah di aku ieu dedeleuan urang teh ulah dikaku ku urang nu Allah denge urang ulah di aku ieu teh denge Allah ambe urang ulah di aku ieu teh ambe Allah omong urang teh ulah di aku nu urang nu Allah kabeh nu Allah nu urang nama eueuh sebab ieu aya da denge deuleu jeung sagala rupa teh nu Allah geus akukeun langsung ka Allah. Setiap anon samang-samangsa urang ngakukeun nu Allah urang fana ketika aya keneh nu diaku ku urang moal bisa hiber geus eueuh nu diaku kabeh ge nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah. Ieu hate aya mataan bakal dibere neuleu naon nu teu pernah kadeuleu ku batur bakal aya ceelian kadenge naon nu teu pernah didengekeun ku batur bakal ngambe naon nu teu pernah kaambe ku batur bakal ngaroweco ngomong ilham ieu teh naon nu ku batur teu pernah kabaca bisa kabaca ku urang sebab aya ilham anu ngaromong lain make ceuli nu ieu gadengena ceuli ieu bi ajnihatin tatiru bi ghairi bisa hiber make jangjang nu lain make bulu leuweuh buluan bisa hiber ka mana ila malakuti rabbil alamin ka alam malakut urang bisa
Sakuma digambarkeun eta buruk teh kurang Turki baheula digambarkeun model hewan anu sukuna opat beungeutna beungeut awewe aya jangjangan digambarkeun anak kudu di kaca Malik Balkhi baheula ngagambar eta teh urang Turki baheula mah eta gambaran teh ulah dijatakeun bahwa burokos kitu kudu digambarkeun dibacakeun naon eta makna beungeut naon eta makna jangjang naon eta makna buntut naon eta makna awakna nu mantak digambarkeun ngan putih kemudian awe geulis kemudian dina kaca eta teh kudu dijabarkeun kulantaran kabelah dieuna eueuh ahli hakikat anu ngajelaskeun gambar borok model kitu atuh diharam-haramkeun masa borokos kitu eueuh masalah ahli syariat mah ngaharam-haramkeun eueuh masalah padahal lamun dijelaskeun buruk eta teh gambaran kudu dijelaskeun wali hakikat henteu salah baheula kan unggal imah aya kabelah dieuna mah digambarna lain di kaca di kertas kabelah dieuna mah digambarna awewe nu geulis teh senyum teu urang Karawang atuh haram teh mana aya khusus kudu dina kaca gambarna ge kudu putih wajah wanita anu geulis jangjang eta kudu dimaknaan jadi lamun henteu dijabarkeun ku ahli hakikat mal bisa gambaran naon eta gambaran di alam itu gambaran di alam di itu kagge gabi ditekeun ka buruk teh cek bahasa urang cek bahasa ahli hakikat tina barkun teh ngagenyai kilat geus atuh ngagambarkeun kilat eta teh digambarkeun barkun buruk kilat eta teh nu mantak lamun lain ahli hakikat nu ngajelaskeun moal kaharti eta teh sentianana pingping sentianana bitis buruk sentianana buntut sentianana kudu akur itung-itunganana jeung barkun. Nah, lantaran hese ngajelaskeun anak, lantaran nu ahli hakikat, ku ari mah ahli syariat ulah, teu salah ngaulahkeun geus sebab teu kaharti. Ketika engke aya nu kaharti, nu ngajelaskeun anak, engke ge ahli syariat mah eleh ieu, sakumaha tadi, balangkeun batu, tolol. Ahli syariat. Ngeri atuh dibalangkeun gitu. Tapi lamun ahli hakikat lah, Allah. Allah. Haji Pendi mah asal ditajung Allah. Wuih, Haji Pendi eta. Aya sangu ge Allah. Kori sok Allahan bae. Masyaallah. Aya awewe ahli qiraat nya masuk Allah bae. Kakangana Noel Allah. Masyaallah. Jadi dibuka. Aju dipeluk Allah. Hafizul Quran hafizah gitu. Begitu salakina meluk irfa naik baik tuh ahli qiraat bakos gitu biasa di irfa sotak ya malaid irfa mari teruskeun bae 17 tahun ke atas ya biajatin tatiru bigairi asin bisa hiber kanyawan bisa hiberna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam hiberannya nama asal Jumat di Masjidil Haram nya nama engke di Arfa babarengan jeung Kangjeng Nabi Ilyas asar poe Jumat aya di Madinah setiap Jumat sapopoena aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas unggal Jumat mah terus-terusan Jumat di dinya asar Madinah. Jadi lamun urang Jumat di Mekah bareng jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam, bareng jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam. Kangjeng anu ngajelaskeunna setiap Jumat aya Kangjeng Nabi Khadir. Yehe, badak ge sing hade urang Jumatan di Mekah, besi aya Kangjeng Nabi Khadir, ke Kangjeng Nabi Khadir mau tasbih. Warna tasbihna beureum. Berem terlalu berem semu berem eta asal engke asal aya nu mau tas berem geus peluk
Ila Kangjeng Nabi hadir Jumat di Mekah, asar engke bakalna di Madinah kayak hari Arfah, salila Arfahnya di Arfah. Kitu bae. Engke nyana silih cukur, uga tahu Kangjeng Nabi hadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Hartina kumaha hihiberan terus bae ku warga lamun urang osok ngawiridkeun wiridan Kangjeng Nabi hadir. Nakalam tazal dan lain-lain sebagainya. Tah eta teh wiridan Kangjeng Nabi hadir. Ya latifu ya latifu ya latifu ultufina fi jam'ul kulli hawaratina kamauhin terus baca lam tajal teh atuh moal dibacakeun Gusti direkam kesian aju ngawirid eta aju sia maka panggih jeung hidir emang henteu emang aya cenah di lembur gua ada si hidir tah teu kudu wiridan hidir eta mah inna kalam ya karim. Nah eta wiridan paran mun urang dibaca bae geus datang ka tahapan ikhlas bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Janji Kangjeng Nabi hadir sebab eta asma ti Gusti Allah. Ya latifu ya latifu ya latifu tu fina fi jami umurina kulliha wa raddina atau raddini kamu ifu dunya ya wa akhirati. Aja. Nah eta wiridan Kangjeng Nabi hadir janji saha jalma nu ngawirid eta kula bakal saha henteu na paling tidak mun ngawiridkeun eta endek sakarat mah kuring hadir eta lah keuntunganana masyaallah karim geus dibantu ku Kangjeng Nabi hadir kejar datang malaikat kan isinin Kangjeng Nabi hadir isin setan-setan sieun. Maka malaikat bakal pamit lah punten ya Nabi Allah hadir ieu teh tugas abdi mangga setan teu daraek setan karari sia jasa setan goblok jasa setan teh waduh barang belah dituna aya di nu sakarat fendi ngaran nah ini enggak pernah baca nih udah digoda dah tapi nyana kan pernah wau kan jeung ahli-ahli Allah. Nah timbul waduh jana ge ayaan cek jana teh panas awakna panas koreng susuk lah iyalah mata kurang lamun hayang gampang jenggangnya de cara Habib Umar cara Habib Ali nuku kula dicaritakeun cara Habib Ahmad baheula teh aya kiai di Tangerang kemudian hayang gampang jenggang jeung Nabi Qadir minta ke Habib Ahmad hayang-hayang teuing make tungguan tah. Lamun oyag-oyagan tatangkal buah, tah eta berarti geus hadir. Jang maneh, tapi aya yang kula mah teu kudu kitu. Ditungguan, oyag geus wer aya turu. Dan mantak bising ke peuting tangkal buah saha nu oyag-oyagan. Eta. Habib Lutfi ulah dikira Habib Lutfi lain lalagaan ya Pak. Habib Lutfi hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi hadir di hiji tempat pelukannya set beres kapanggih geus ke ngobrol tadi siapa tadi itu hadir Masya Allah nyana hayang kapanggih dia mantap kamari istrinya serta Zarah ka luar Batang saha coba luar Batang ulah bejaan saha ulah di bejaan ieu sia teh bae nyaho henteu. Coba hayu, teh bal jaman jaga nama Batang bae. Mah tiok mireung nya mah kadu kos kitu. Jadi mah Jakarta ge dagang lauk baheula. Tuh, ngaharewos teh menang ngaharewos. Nah, bohong, teu percaya aing mah nyana nyaho. Nyana aya kapagi terus bae ugal-ugal sasa zarah hayang minta petunjuk tentang Jakarta. Masya Allah nyana begitu zarah pelukan set kabeh kan ajar jelema biasa bae beres zarah nyana ngomong tadi waktu baru datang dan saya pelukan tahu nggak itu siapa itu Qadir ya Allah lamun urang nyaho Kangjeng Nabi hidir kan kurang sering ya nama sering geus bali bejakeun nu saja di mana-mana nama sering bae eta kan geus bisa jambung mantak lain lalagaan Habib Lutfi mah eta inget ke Habib Ahmad mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir selalu aya wiridanana tak diundang mencara kondangan
atuh kos urang we ngundang si eta. Halo, ya. Oke, ya, pengkolan. Ya, sip. Langsung. Atuh geus pengkolan mana urang teh nyaho rahasianya atuh mah. Nah, iyalah seperti kos kitu. Harti dah kuat atuh hiberan wali Allah kulubun. Jakang Nabi hadir ge. Nabi atuh makhluk Allah cuman kulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahun nazirina. Biadnya hatin tatiru bil gairis luhur teh ingkangnya Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas mah ai eta Syekh Mansuruddin, ari eta Syekh Abdul Karim, ari eta Syekh Asnawi Caringin, ari eta geus puguh Maulana Hasanuddin Syekh Syarif Hidayatullah, ari eta Syekh Maulana Yusuf, ari eta Syekh Ja'far Shadiq, ari eta Pamijahan, tuh ulah Pamijahan, coba sapa Pamijahan. Ayo, tuh poho kan? Oh nya mah. Kayak saja Pamijahan teh, kayak saja. Oh, caknya nah, Syekh. Jadi itu. Tuh jadi pohon bae kayak sakar. Nah, lamun ka mantan mah nya mah telok poho-poho. Nah iyalah ahli-ahli Allah nyata-nyata tah mah qulubul asyikin laha uyun. Lamun tadi jelema-jelema ahli Allah nu geus leupas tidak dunia makhluk jeung nafsu jeung setan bisa halali berendek moal urang. Tanya diri urang endek moal. Ayo lepaskeun tah karesep dunia, lepaskeun tah makhluk-makhluk. Lepaskeun tah nafsu, lepaskeun tah setan-setan. Setan mah leupas sorangan, engke asal urang geus eta bae, setan teh leupas sorangan bakal isin. Setan kan teu wani lamun urang loba zikir bae setan teu wani di sisi bae kieu. Dina ngaji jeung nyana teu ngadeuketan jelema saja nundutan. Eta setanan eta. Kos gitulah ikir carita qulubul asyikin laha uyun, horenganan rahasiana ulah kabeung berat ku karesep. Berarti fana, paeh teh ngaranna. Awak kurang aslina paeh, paehan. Memeh roh keluar bakal bisa hiber sebab berat sote ku karesep awak ketika awak geus paeh atuh hiber roh jeung teu paeh roh mah teu nundutan roh mah jeung teu sare anu sare mah mata ieu nundutan mah mata ieu roh teu pernah nundutan mata Kangjeng Nabi mah lam yahtalim qatu toha mutlaqon abadan wa mataza abaslan fi maza zamani Inu dawa Abu Falam ahomama waqaat babatun abad dan selanjutnya lam yatalim qatuto teu pernah ngimpi ibit ciciren balik Kangjeng Nabi mahtara dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun urang masih kana nundutan aya nafsuan, mun masih kana urang sare aya nafsuan. Ketika geus eueun nafsu atun roh mah teu pernah sare. Mantap ketika urang sare roh keluar. Teu betah cak roh teh. Teu betah ngalayan roh kapanggihlah jeung solihin, kapanggihlah jeung aulia Allah, kapanggihlah belah dituna jeung Kangjeng Nabi. Sebab nyana keur sare. Sebab ieu sare teh kan dititah. Ati kulladzi haqqin haqqah. Geus kulantaran sare nyana teu betah keluar set kapanggihlah. Anta Kaji Pendi osok aya dongeng. Bodoh ngimpi di udag-udag anjing sakana. Aduh, haju naik cek jalan teh ke tangkal kayu. Sieun saya anjing. Haju anjing geus eueuh turu naeng ki wer ki oreng ngompol. Osok asli kareta ngimpi ki mah ngompol. Fahad toyar yakunu wallahu a'lam bissawab.